Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang ngeraskeun hancah nu kakantun dinten kamari dina episode katilu ayeuna episode kaopat. Anes episode bagian bagian kaopat. Dina judul aki-aki nyanung karangan simkuring hapunten muka suhun daya mah ukur dongeng gitu karangan rekayasa sadaya naon daya asli hapunten tong hilap ka mitra kabaraya salam dunya di like di komen di subscribe channel Sunda Bandung Kidul atau nabi Sunda Bandung Kidul sareng simkuring panggubun di Banyaran. Mangga mitra baraya supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang teraskeun deui ieu dongeng hanca nu kamari. Mangga maranco manco kocapkeun geus ngadius wahini Mardi nyupiran Mbah Murdasim gigireunana teu kakocapkeun di jalana da teu pati angang teuing da di kebon tunggul mah ka Cibaribis maka hanap anjog gue kanu di jugjug mobil diparkirkeun rada disadakeun ke sisi jalan ke belah kulon kanu rada lega meh tengah halangan batur ngaliwat tarurun atuh tina mobil Mbah Murdasim panggeulana gaya kejeket kulit mokelapkeun kumaha juragan da teu loba banana saimang jeung kaayaan Mardi turun dina mobil kunci dipencet mobilna teh disadang nikan naranyap ku atuh doaan ka luhur kira-kira nepi kadinya jam 6 leuwih saeutik nyubuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geningan juragan menitang inas bener juragan. Aduh linggih atuh juragan bade dilapot. Di dia we biasa ditepas we kopi artinya bade kan cikopi ulah tos di bumi kopi mah atuh cai we cai haneut tehnya nyetika kalian kan aya cai ya aya juragannya mangga sekedap apa aki sekedap mitra eta nu dipikaharep ku Mbah Murdasim teh hayang amprok isuk keneh jeung nek nyitika tekung silila bersih gitunya sehat gitu udah sarege dan salat subuh kan pedah can mandi gitu. Geus kitu kuruduk atuh datang mawa baskom leutik di si gelas karosok narangkup keneh dian make pisin 2 cur dieuseun ngepul keneh cai ningali nyetika Mbah Murdasim kuat kanyeredet hatena seblak kena Allah bari jeung imut saeutik
nyetikana teh mangga cai teh cai we juragan kaya lalabuhna cekap neng cekap nengkeunnya da saimang atuh jeung beungeut jeung pangawakan cek manehna teh heuna jero hatena wah agan mendingan neng ka ieu nyai we da sidik jalmi kieu teu naon bah da basa mah teu meuli atuh nuhun nya neng caina ya ditampi mangga juragan sok ke urang mah hilarian lalabuhna manawi aya si ma geus we cai lah ngobrol atuh mitra jeung Aki iya ngaler ngidul aripek teh iya juragan da ieu teh Mardi teh halo lain nu sanes barukan teh kan rada laer teh alona alot tigigir rada angang tapi nya baraya keneh jeung Aki mah Aki aya syukur we atuh ari ieu mah mitra teu kakocapkeun nyi Tika teh mawa seupan taleus jeung seupan huy terus kitu teh atuh ningali neng Nyi Tika Abah Murdasim beuki ranyod beuki seseblakan kuat keteung ngiceup bari jenggek gigireun bapakna tadi dia nih di dia baturan Abah ame teu cuangkeun euy ame aya batur ngobrol tah Mardi kumaha nu ditongo sarehat calageun pamajikan budak alhamdulillah sarehat sadayana ge syukur atuh hari sarehat mah kumaha ieu nenek kumaha sehat nya kitu we ari tos sepuh mah seueur karaos nya dari banyawat sepuh panginten Pok Mardi Nyi Tika neng kagok nyebut kanu geulis nyai mah biasaan wae juragan mah ya da atuh orang kampung si nyai mah teu pantes disebut aneh keun bae bah Eki kuring mah teu ieu aneh da canda teu ieu sakola kumaha sakola mah tos rengse dugi ka SMA dah bari diteraskeun di da modalna atuh tos we buntas bantos di lembur kadang sok ngiring ngabantosan si emak sok ngaramet sok ieu ngajamra naon we aduh abina-bina teuing ieu nu geulis kuat nepikeun los-los kudu ngajamra amoeng manglebarkeun we da tos biasa atuh juragan abdi mah da sidik kieu da di kampung mami teu kersa kitu mah kumaha atuh moal tiasana da atanapi ngabantosan sepuh alus pamadegan teh neng nengkeun ayeuna mah mitra juragan
Murdasim teh Abah Murdasim panjang lebar ngobrol teka kocapkeun ju sorak jol aya sorat truk di tongoh datang. Jika nama iya ya di dia ya barudak Eureun we atuh mobil teh Amid anu mawa truk teh gajleng heula turun Amid kunci bari dibawa. kala ulah wakal ditarurunkeun barangna bisi lain di dieu ngalahna ke kuring heula katongoh heula Itu geningan tos aya sorat truk bilih eta bah urang tinggal heula ku abdinya ceuk Mardi. Oh bener besi teu apaleun ka dieuna atuh mitra leos we nya Mardi teh kahanap kalebak gitu. Ari pek teh ti kaangangan keneh ge geus bener Amid nu datang sampeurkeun we. Di dieu di tongoh kebonna teu aya awi nama ye. Jeung jenggen we di ditu. di dia geus atuh barudak turunkeun parawot kabeh di dia Atuh mitra tetalangke da sidik tarukang gawe geus bariasa alawi kanu jeung ngala kanu kai tarurun parabot sa nu dibutuhkeun diturunkeun dibawa terus diparanggul dibawa ka tongoh ka hareupeun imahna Aki Yaya. Wah bener euy geus datang lah gitu. nyai cai wawan deui 2 teko mah ka dieu ye loba geus dararatang Mangga Abah Aki mangga aku abdi di ieu Salangke leos weh tika teh jeung kudu teu dikungsi lila kudu malahan mah jeung maetina marawa teko hiji ewang tur gelas kanu boboko di palih mana kan ieu teh awi teh oh iya awi nama wah tah iya awi nama kabeh we ala. oh iya juragan siap lah ari jengjena palih mana Tuh jengjena mah tuh lah wetan kahalangan 3 kotak lah. Geus we kieu ayeuna mah dinu jengjen 3-an di dieu 5-an jengjen malah tong dibawa ieu nama naon teh dahan-dahan nama alatna mah nu gedena we keun we sanajang suluh di dieu Ki Yaya. siap ari moal dicanak mah biasa sok dicanak nu rada ageungna mah jang ka tukang bata diical tong bae lah geus simpen di dieu bawa nu gedena we nu pibahaneunana we. Atuh mitra tetalangke nu 3 ini ka kebon jenjen bari jeung ngajingjing teko bari jeung mawa gelas cangkir anu seng aya ceulian geningannya mawa 3 jeung termos ngajingjing jeung gula kopi. Jadi ngaropina teh di ditu di tempat gawe nu di darieu ngaropi heula geus ngaropi arududer weh atuh digarawe da sidik tukang garawe jam 8 ge acan geus derdugdeg geus digarawe malahan mah geus cing darorok dog saware geus ngagaruling gitu nya. Boh nu sinso ti kaangangan hawa geus kadenge sora sinso geus mulai nuaran. Jongjon barudak geus digarawe lah. Ki
baiklah dahan-dahan nama kope urus we di dia. Atuh jang suluh-suluh di dia mah atawa pek teh teuing rek dikamanakeun rek dijual pek. Kuring mah butuh nu gadena we lah. Da geus karong ayaan ti nu gedena ge. Atuh nyuhun pisan juragan. Katampi pisan. Ya. Eta barudak jika ya anggeus moal kira-kira sabaraha poe. Kana lah sareng ngangkut mah kana 3 poean jiga nama juragan. Oh. Amin. Mid maneh. Min, maneh mah kudu ka ditu ka dieu tingali nu itu jeung nu ieu nu digarawe. Meh teu malelid gawena. Siap juragan, kalem lah. Aduh mana dibarakelan ulun tuh. Nya komo we atau disayagikeun ku Cep Dudung. Oh syukur atuh. Geus kabeh dibere rokok. Atau sadayana ya. Oh syukur atuh sok we cinggar to gawe. Mitra karasa tuluy we sa dapuran terus dapuran gede teh geus reksa detik deui kitu nya geus ngagaloler aya nu nyacaran heun mapa non teh ngayeuan regangna kitu nya ngababadan regangna ngatekung sidila aya sora motor RX weng dilebak teh wah digerung-gerung wah tuluy rek dikaluhurkeun maksudna mah rek dibawa kaluhur ada teu bisa atuh da sidi kaluhur mah ukur jang nincakung kul tataheus di peleur oge ukur jang tataheus jang napak satapakeun dampal suku jang naik cele tangga mun tangga teh mah tangga tembok mah bisa dipake motor gigireun aya komalir ngadon ngagolepak tekun juga nu heueuh. Wah wadon pek teh adon parum model noledar digo saranekeun weh kanu jaja ieu kanu anu jangkung motorna teh. Ari pek teh eta teh preman. Mun ieu mah calo oge osok barang siar si Sukro jeung si Juke. Kerdi nyamperkeun ka Kiaya. Mana si Yaya teh ieu teh? Uwa kabareng kan si Yaya. Naon ari maneh datang-datang jol amak-amakan Sukro. Waing dikayem sia Sukro mah. Oh bayar. Wah, kalau siang nakai. Ai ngahina maneh ya datang-datang ngadon ngamuk. Alah, aki-aki kitu mah tiling. Naon ati teh make jeung dijual ka batur. Pok si Juke. Banyak, kuring teh di dia teh tukang melian lepalangsir. Atawa tukang ayeuyeu ngageduk-geduk barang calo. Mun disebut calo mah teh kuring teh di dieu teh nu kawasanana. Ceuk si Juke bari mawa bedog di lagar mitra. Yang dipencit aki-aki teh ya teh kumaha? Atuh mitra rada cing sarem ngararempod ningali bedog di lagar. Atuh awewe mah arabus sekabeh ka imah. Tinggal Abah Murdasim Mardi Katut Akiaya. Ayah namanya harek naon maksudnya tadi yang amak-amakan deh ha. Aing kudu nama atuh make deung ngajual ka nu jauh segala. Panieu teh kuring teh di dieu ge sok mulian pibahaneun. Make jeung kudu dijual ka nu sejen.
Ya kuring mah ngajual ge lain kan sejen tah kalau dewek nanti tongol ulun kabatuan ada bebas ngajual maka saha-saha oke sia. Aki-aki teh nya. Eling lah. Kuring nu kieu mah. Tong kitu. Baraya. Tong kitu kakolot teh kurang hade bahasa teh. Bah Murdasi mah sanajan loba duit ge rada mundur keung bisi jadi aya mamalana tina usahana gitu. Teu loba carita jempe we. Ngan Mardi nyarita. Ulah kitu atuh ari kakolot mah make jeung sungar sengor. Da ngajual ieu barang henteu ilegal, da resmi atuh. Ka mana we atuh ngajual mah atuh. Saha sia? Nya kuring nu disebut Mardi teh. Dulurna sia Aki Ayaya teh. Jadi ieu teh anu nyaloanana Henteu nyaloan kuring mah da sidik ngabejaan unggul kanu rek meuli. Mun nyaloan mah meureunan tanyakeun we tah kanu meuli. Kuring menta sabaraha henteu kuring mah da sidik ngajual anu dulur. Can aing sia ngomong wae acaprak we. Sok jeung aing sia mah atuh heula mundur Kang Sukro. Kodi dia nu kitu patut mah. wah tatopi nu ceuli di antingnya si Jukek bedog di lagar. Gajeleng atuh si Jukek kagigireuna si Sukro rada mundur. Sok aduh rek kumaha malah lawanan. Jelema sakepeul jeung bajuna ieu nu kieu mah. Mangga bade kumaha oge. Sok bade gelut bade naon ieu teh. Bade palih mana gelutna, bade palih dieu atanapi palih ditu. Mangga sia ngaledek kaing sia. Sok saya Teh atuh bedog diheumatkeun keplos ngagilek ngagajleng ka kabelah katuhu Mardi teh nyingkahan sangkan ngajauhan imah. Ulah sampaikeun riributan ngaruksak imah ngajauhan atuh unu rada ngalengkah kagigir nyangigir semu nyangigir ngajauhan imah. Dah sia rek ka mana make jeung nyingkahan aing. Ari abdi mah ulah sampaikeun ngaruksak imah Aki dulur kuring di dieu ye di palih dieu arek gelut mah. Sok sia lah. Heat bedog ti dilempangkeun ka anu sirah Mardi. Kuat bangbaraan ngahyu tanaga make tanaga sak kabehna tanaga paribasana dibijilkeun. Pas arek narok pisan kanu sirah Mardi depok naon teh dongko bari ejeung ngelau ngegeblageun awak ka tukang. si ulu angen si Jukek ditanean dihabek ku pereup katuhu. Kowong teh atuh aduh bari jeung unur-unuran mitra karasa meureun nyelak kana ulu angen. ditinggang pelebah ulu angenna mundur deui mundur atuh si Jukek teh nya
sok sia kuaing beresak ieu deui na teh sarepet deui pedog teh dikadekeun arek kanu beheung dan ningali Mardi jika nu arek geus ieu tapi Mardi teu eleh kesit buru cengkat pedog teh geus arek nyampe kanu beheung cekuk ke atuh pigeulangna pelebah uratna dina ditonyok ku ditotog ku pereup Mardi atuh kerepeng teh leungeun si Jukek jeung bedogna ngacleng murag bari jeung bobogaanana dihabek ku Jang Mardi ku suku dijejekeun kanu cengcelenganana atuh kowong ayo bari jeung nyekelan cengcelenganana mitra bari jeung ngudupung bari jeung kok gagaleongan jiga hayam nu sakalor gitu nya koloyong gebru teh jeung aing sia mah so nyokot bedog anu si Jukek si Sukro arek narajang ngahomatkeun bedog deui keplos ieuna dadana timpu ku pereup kenca anu Jang Mardi atuh dayadag ukur kitu geuningan teh bisa teh henteu bisa ngan kitu da kudu kitu meureun ari gelut mah nu penting mah ulah eleh kieu ye kuaing sia ditarok yo ngahomatkeun bedog set we atuh arek ngarajang pisan kanu babatokna sirahna Jang Mardi pas kitu ngelok Jang Mardi ngabelicet ka kinca atuh ngeplos ngadek milepas ngadek taneuh tayong pelebah beteungna digigir ku Jang Mardi si Sukro aleuh mita waktosna ka bujang seep keun anjing urang gelutkeun deui urang teraskeun deui ieu carios aki-aki nyandung bagian kaopat anjing urang teraskeun deui hapunten seueur kalapatanana maklum masih tahap belajar kubakat terus kanu dongeng Sunda sim kuring jadi terinspirasi hoyong jadi pendongeng gitu ya kami kesal gitu di bumi sareng memulai budaya Sunda nyata dongeng Sunda sakitu kabaraya kadulur saudara salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng sim kuring Kang Gugul di Banyaran sakitu nu kahatur hapunten nu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.